anjing teh kebo katincak goblok sia teh kebo ngebual kereh di katincak ku aing jalikeun. Anjing aing arek jalan kahadean. Ger labuh tu jalikeun Gusti nu agung. Kumaha ieu hirup teh. Geus kieu salah, kitu salah na teh semplek nincak semplak euy. Jaga hirup kieu wae. Gusti nu agung hirup teh. Geus kieu salah, kitu salah na teh semplek nincak semplak euy. Jaga hirup kieu wae. Gusti. Arek niat ngalabelut aing keur meuli beas. Der ti jalikeun di jalan. Teu pira nincak teh kebo ti Soledad goblok eta. Dasar kebo teh di sakolahkeun. Allahu Akbar sedih hirup ge teh. Itu kan. Diam dulu ya. Jeung saha nu ngomongkeun ieu teh ku katorekan? Anu ngomongkeun katorekan. Awak lalu leuleus wae geus 3 poe. Bangun aya nu muasaan anjing teh. Ai hirup geus kieu usaha naon dewek ieu. Usaha jalan kieu salah dagang, salah timbul hutang. Kuli eueuh nu ngulikeun kekayaan dewek hirup kieu meureun. Sigana mah rek neangan belut deh kah. Oh iya banyak. Itu kan. Diam dulu ya. Sausnya harapan Madura bebek karunya hayang dalahan gitu kumaha urang teh atuh zaman semakin canggih baheula mah baheula mah urang belum hui isuk-isuk ke budak enak mah roti geus mung dibere goreng tasik ke balik sekolah teh ngamuk. Padahal duit teh hese di alana teh jang terus cobaan. Ieu liang belut apa liang naon euy? Siga nama liang belut anjir ya. Liang belut yakin. Belut cek dewek belut ya. Pasti ya liang belut. Hidup liang belut lah. Hidup liang belut. Tapi kumaha cara ngalana? Siga nama kudu make tai doma ieu ngala belut. Yakin cek dewek kudu make tai doma. Nengan oleh tai doma aing ngalah belut ku tai doma bangun nama ya. Bener lah. Bak. Ampura doma euy meta tai aing jangan ngalah belut.